Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah? Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Sunda khusus untuk kelas 4. Ayeuna kurang rek diajar bahasa Sunda kelas 4. Mimiti kurang awalan ku maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina pangajaran hiji semester hiji ayeuna nyaeta endahna babarengan. Endahna babarengan hatina nyaeta indahnya kebersamaan dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Sunda atau dalam kebudayaan Sunda, babarengan nyirikeun kekuatan suatu bangsa, suatu suku, suatu budaya. Babarengan, sasarengan, bersama-sama berkelompok, gotong royong, dan lain sebagainya. Jeung sajabana. Naon wae contohna endahna babarengan di kahirupan sapopoe. Contohna mun barudak sok ulin. Ya, dina kaulinan sok babarengan main atau ulinan ucing-ucingan, main bal, main karet, jeung sajabana. Nah eta contoh kegiatan endahna babarengan. Ti babarengan urang bakal kompak, bakal saling nyaah, saling paduli jeung jalmi nu lainna. Dina budaya Sunda hirup babarengan bisa dicontohkan ku kegiatan pupujian. Nah, pupujian ieu asalna tina sastra Arab. Nu bentukna syair nya. Jeung carana dinadomkeun atawa dikawihkeun. Tujuanna salain jang sosial oge nyiarkeun ajaran Islam. Biasana dinadomkeun atau dikawihkeun di masjid samemeh salat atau sebelum salat ya. Supaya naon? Supaya ngajak umat Islam ibadah, nyiarkeun ajaran-ajaran Islam supaya nasehatan ya masyarakat nu aya di sekitar masjid. Nah, ieu aya pupujian nu tiasa didangukeun terus ku hidup di nadomkeun di bumi masing-masing. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peuting ulah weleh, bisina kaburu pae, sabab ulang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti, najan raja nyak rawati, teu bisa nyingkiran pati, karasana keur sakarat, nyerina kaliwat-liwat, kana ibadah diliwat, tara ngalakukeun salat, kaduhung kaliwat langkung, tara nyembah kayang agung, sakarat nyeri kalangkung, jasadna teu beunang embung. Eta salah sahiji pupujian nu tiasa dinadomkeun atawa dikawihkeun ku anjeun sadayana siswa kelas 4. Mudah-mudahan ti pupujian nu tadi dinadomkeun ku ustad tiasa diulang-ulang di bumi sareng tiasa dihafal. Sakitu nu tiasa ku ustad dugikeun pangajaran kahiji tentang endahna babarengan, tentang indahnya kebersamaan. Ustaz tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.